sampurasun barudak anu aya di dieu sareng nu aya di bumi. Wilujeng pangdeui sareng Teh Iya dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna urang ameng yuk. Ameng heula sok duaan-duaan meungpeun salah sahiji. Meungpeun matana meungpeun teh ditutup matanya salah satu. Meungpeun heula. Meungpeun. Mega meungpeun duaan-duaan. Nah, tebak ayeuna ti Teteh Ina. Kieu teh. Tebak gitu. Cing, Mega tebak ceng ieu angka sabaraha? 7. Salah. Ayeuna Teh Gea sareng Dede Lis. Hoyong nu mana nu meungpeun saha? Oh, Dede Lis. Sok meungpeun Dek. Gitu, tutup mata. Oke. Top Gea. Kasihan pertarusan. Coba. Iya angka baraha. Yang ngintip lah. Angka sabaraha Dek Lis? Ayo. Sabaraha? 2. Bukan salah. Salah. Angka 2 ternyata bilang 4. si Dede Karlis. Udah, sekarang gantian Dede Gea yang tutup mata ya. Karlis yang kasih pertanyaan ya. Oke. Sok, Dede Gea. Ya. Dede Gea meungpeun nya. Sok, Dede Gea nu meungpeun. Sok, Dek Lis pasihan. Sabaraha ieu teh gitu. Sabaraha ieu teh? 3. Salah. Tah, Teh Iya bade naros pami di urang teu tiasa ningal pas meungpeun kitu nya, pas marareungpeun. Genah teu kira-kira? Henteu nya. Tah ayeuna Teh Iya bade nyarita di kitab suci tentang jami anu teu tiasa ningali. Kieu caritana. Tah, harita dina kitab suci aya di hiji lembur aya jalma nu namina Bartimius. Manehna teu bisa ningali. Kulantaran teu bisa ningali, manehna teh pada malana teh jajaluk. Saha nu teu terang di dieu jajaluk? Saha nu teu terang? Jajaluk teh suka minta-minta. Dina hiji mangsa manehna ngareungeut yen aya hiji jalma anu bisa nyageurkeun sagala rupa panyakit. Nyaeta Gusti Yesus. Bade ngalangkung ka tempat manehna nu biasa janten tempat damelna eta teh jadi jajaluk teh. Bade ngalangkung. Nalika Gusti Yesus ngalangkung, Bartimeus ngagorowok. Yesus! Yesus! Putra Daud, cing hawa tos atuh ka abdi. Unu sejen teh dicarek da, gandeng. Nah sanes teh nya. Lajeng tapi manehna teh teu kapok. Kuno sejen dicarek oge. Lajeng manehna ngagorowok deui. Yesus! Yesus! Putra Daud, sing hawa tos atuh ka abdi. Lajeng Gusti Yesus ngalieu. Aya naon maneh teh? Guru, abdi hoyong tiasa ninggal sapertos nu sanes. Saur Gusti Yesus kieu. Heuh, lantaran maneh percaya ayeuna keneh maneh cager. Harita keneh Bartimeus cager. Tiasa ningal deui sapertos nu sanesna. Mata kukituna barudak. Lamun urang aya masalah kudu jumeritna teh ka Gusti. Sapertos Bartimeus jumerit. Ku Gusti lantaran mun urang ku hate nu percaya tangtos diwaler. Yuk
urang sasarengan langkung diajar percaya di Ka Gusti. Boh, urang kalian nu di dieu sareng anu di bumi oge. Kedah diajar langkung percaya Ka Gusti, jumerit Ka Gusti pami aya masalah, pami aya cocobi. Urang jumerit Ka Gusti sasarengan. Ieu heula nya caritana urang engke patepang di sanes waktos. Cak dugi ka dieu nya, hatur nuhun Gusti ngaberkahan. Dadah.